Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana. Dinten Minggu 8 Maret 2025. Hayu urang mirengkeun sareng ngadangukeun kelompok 4 dina ngerjakeun tugas bahasa Sunda. Tugas praktek nu diantarana nyaeta kawih, kakawihan, pupuh, pupujian, sisindiran sareng sajak nu bade diawit ku kakawihan. Hayu ngiringan sadayana. Hum pimpa alayum dampreng. Kawih tokecang. Tokecang balagendir tos blong angin kacang sapariu kosong. Aya listrik di masjid mencaan katingalna. Aya istri jangkung alit karangan dina pipina. Pupuh wirangrong. Barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon nggon nuntut ilmu mangka getol mangka pigin tibekeleun sarerea modal bakti kana nagara. Negara jeung lemah cai perlu pangjaring pangrojong pamumule panyalung sumalar tetep jaya sakti di negara tetap merdeka tu sampurna mukti wibawa. Barudak mangka ngerti reka dalon-dalon nuntut ilmu jeung pangarti dibekeleun hirup tandang modal bakti ka nagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela. Kembang melati bodas nyorang, aromana amis nyorang rasa. Lamun babaturan resep maling, engke leungit rasa ulas asih. Beda sangu make semur, tong hilap make tomat, anu nyarita ulang ngawur engke sorangan dicilaka. Japati hiber luhur, muru ka sawah neangan pare, lamun teu hayang disindir deui, tok sobohong ka balarea. Kalinguhan hiber ka awung, cicing sakedeung di ludahan,
Namun omongan teu dipikir panjang, engke sorangan jeung babaturan. Sajak Usum Hujan, karya Darpan. Nun Gusti, hatur nuhun saliratos nurunkeun hujan. Tanah garing lila kahalodoan, ayeuna ngemploh deui ku pepelakan. Nun Gusti, tebihkeun abdi tina penyakit nu datang bareng jeung hujan. Rabang seribu rengit, hawa tiis, matak kabulusan. Nun Gusti, banjir nu datang tina hujan, mugi janten pangajaran keur nu hawek. Nu ngabuk-buk leuweung nepi ku butak, cai umpalan narajang tur matak soak. Nun Gusti, muji syukur ku nikmat nu tos dilungsurkeun, tapi tebihkeun abdi tina gangasna ci hujan, nu matak nyangsarakeun. Amin. Pujian waktu sholat. Ayo batur urang sarolat di masjid atau di musola, 27 ganjarana sholat zuhur berjamaah. Ini jam berapa nih? Tanggal 12. Iya teh di sholat duhur waktunya. 6 sholat.